kawargi-wargi kadulur-dulu pamihayang terang ieu kawasan Nagreg. Nah, jalan lingkar selatan Abah pada kukurilingan. Nah, kawargi-wargi kadulur-dulur anu sarisina ka Abah. Nah, Abah keur kukurilingan di pegunungan Nagreg. Nah, Abah pada video ninggalkeun pemandangan nu aya di Gunung Nagreg teh. Nah, Abah aya dimimitian bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawargi-wargi saterasna Abah rek nemongkeun pemandangan nu aya di kawasan Nagreg teh. Aya kebon kui viral teh ieu anu aya di Gunung Cikoneng teh, Gunung Malayang teh. Di dieu ge ayeuna mah dipelakan kui ungu. Tingali ka dituna teh pemandangan mun ararindah. Abah rek atok-atokan tinggalan pemandangan tuh kapalih gitu. Tuh ke sebelah kulon oge, sebelah barat tingali pemandanganna mari indah. Abah teh ayeuna teh aya di kawasan Nagreg. Abah teh kontenan anu murah meriah. Kawargi-wargi kadulur-dulur anu hayang apa kawasan Nagreg jalur lingkar selatan teh ieu tah. Tingali pemandanganna mari ararindah. Di handapeunana teh aya jalan mobil tinggalan. Ayeuna mah pegunungan ge dilestarikeun anang supaya beunang penghasilanana. Tinggalan ayeuna di tanaman kui ungu teh ayeuna nuju viral. Kui ungu teh ayeuna mah berharga. Ayeuna mah bisa dipake tambah mah sakurang buanganana teu raraos pasian kui ungu mah pake tambah pake ubar sehat ya. Alhamdulillah tuh kapalih ditu kui ungu ayeuna mah aya. Lamun di Cibangkonol mah di Gunung Cikoneng viral ieu teh. Ayeuna mah di Nagreg ge geus apaleun kui ungu mah di tanaman tuh tingali mun maya ka ditu tingali kui ungu. Kawargi-wargi Abah keur kukurilingan di kawasan lingkar selatan teh ieu disebut Nagreg teh. Nagreg semua Nagreg teh kawargi-wargi kadulur-dulur kabar-kabaraya upami hayang apa kawasan Nagreg teh ieu. Abah keur kukurilingan teu aya kacape si Abah sabungkus kopi aki-aki atok-atokan nih cicing di imah ya. Abah teh keur milari sarehat keur ikhtiar. Abah teh ka dieu oge leuleumpangan teh teu gaduh kanarahan deui kan kareta api HRD di Cicalengka ngeteng ka dieu. Tinggalan kawargi-wargi kadulur-dulur pami hayang apa kawasan Nagreg jalur lingkar selatan teh ieu. Ieu teh gununganna Abah ditemongkeun lain bohong lain acting Abah mah katingali. Si bapak ieu ge nuju tani nyapanya. Nuju tani Pak. Nuju panen ubinya, ubi ungu ieu mah Pak nya. Kawargi-wargi kadulur-dulur ayeuna mah di kawasan Nagreg teh di tanaman kui ungu. Mun nebak ka dieu berasal tingali Abah kukurilingan lain bohong. Tingali aya kebon cengkeh tingali Abah. Payun jah. Kebon cengkeh tingali ieu nu Allah mah teu heseun. Ieu halaman anu sakieu regana teh. Ngasihan tanah teh titah dikelola di kebon kui naon cenah ieu teh kui ungu. Abah atok-atokan ka dieu hayang apa kukulusukan mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji leuweung teu karasa capena sabab Abah keur ikhtiar rek milari penghasilan rek video nemongkeun pemandangan kadulur-dulur
nu aya di lembur baraya nu aya di kota tah Abah ayeuna aya di kawasan Nagreg aya di kebon huir kebon ubi nu ngahampar tinggalan anu pirah nu aya di Gunung Manglayang tah di pisan Abah cumarita anu roeco hayang ninga pemandangan anu serba indah tah ieu nu disebut kebon cengkeh kebon kadu tuh tingali sugan teh teu kieu geuningan kawasan Gunung Nagreg teh kebon kadu mending ngampar tingali tuh aduh nuhun ka wargi-wargi anu tos sasina kasih Abah geus nongton video Abah ngaturkeun nuhun kasayan ibu kasayan bapak ditampi pisan ku Abah mudah-mudahan sing panjang umur sing garade milih murang sing saloleh sing rezekina sing halalan thoiban di barengan ibadah anu tawakal tu Allah amin ya Allah ya entah Abah mau panjang nu dipedar ku Abah teh capek ku kulilingan wae Abah teh bade ngucapkeun jazakallahu khairan kasiro kasayan Abah ya amin ya Allah amin nuhun ka wargi-wargi kadulu Abah teh bade cerik oge atrok-atrokan kaleuweung Gusti nu kamana Gusti sing terkabul cita-cita Abah teh Gusti ieu teh makating ku mutu Abah teh lain ku hayang pamer Abah teh makating we Abah teh kieu teh makating ku mutu atau kantongan kaleuweung ka rumah nyari sareang ikhtiar alhamdulillah Abah tah ngahaturkeun nuhun ka wargi-wargi aya kanyaana Abah mah mudah-mudahan wargi-wargi sing terkabul cita-citana amin ya Allah ya rabbal alamin amin ya Allah ya rabbal alamin Gusti ngajabahkeun kahoyong Abah sareng wargi-wargi sadaya Abah mah panjang anu dicarioskeun Abah teh Abah ngomong teh kitu keneh keun kabisana sakieu Abah ngucapkeun jazakallahu kasiro kasayan ibu kasayan imah ditampi ku Abah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah Abah